pamirsa sadayana, alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau pada penyangkong kana waktos mangga urang teraskeun si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Pamirsa sadaya untuk nama Ki Janda teh kawalahan oge manehna terus-terusan kadese sarta ayeuna mah ngan ukur bisa nakisan hungkul bari ngagunakeun kakesitan cungcat-cincet pikeun nyingkaan sabetan bedog lawana. Hal ieu teh kajudi oge ku Andi dantaran sajeroning patetunggalan jeung Bahwi Kapa teh panelna mah teu oleh ngareret ka Ki Jandra. Pantes we kacida bingungna ka Ki Jandra panceg nama hayang nulungan tapi kaayaan manehna oge sasatna memehan kawalahan ngayonan Bahwi Kapa anu sakitu tangguhna. Sanajan ari wawanena mah Andi teh saeutik oge tacan ngurangan. Waktu Andi ngareret deui ka bireungeuh Ki Janda geus nyarane kana tangkal suren sedengkeun bedog-bedogna si Dorji jeung Dalimin tetep ting hariuk ti kenca katuhuna. Memang sahari taeun mah Ki Janda teh masih bisa hojah pikeun lakisan bedog-bedog lawan. Aduh kadenge suara Ki Janda ngagero lantaran tak kencana kebeunangan ku bedog Dalimin. Getihna tembong ngalemereh kana bajuna. Bacata mundur Andi ngagerowok coba Bahwi Kapa belesap manehna muru ka lebah Ki Jandra. Hiu cerak-cerak bedog si Dorji anu sabek-bekeun rek ngahancas sirah Ki Jandra dihancak ku leungeun buntungna. Serat oleh batang bedog Dalimin disabat ku haur koneng. Enggal mundur Bacanda. Andi nintah mundur bari hiu haur konengna disabatkeun dina gerakan tuluy wajib prang. Haur koneng ngahancap bedog lawan teu beda ti beusi nu diaradu kolewa. Bedog-bedog lawan teh ngaracang tina panyakalna si laing mah jeung aing sia Putung montong gati lawan. Bahwi Kapa ngacorelat tuncat sat bedogna dipesat lantaran kumanehna geus bisa dibalitungkeun yen gerakan haur koneng teh. Lain lalaworakeun kabuktian bedog-bedog Dalimin oge nepi ka lalesotan tina panjakalna. Si Dorji jeung Dalimin sanggeus nu jadi guruna nya ngarupan deui Andi natarikat nyarokot deui bedogna sarta langsung ngarepuk Andi. Puguh we lamun teu mikiran keselamatan Ki Jandra mah ieu nu tiluan teh sanajan nepi ka kumaha oge kumanehna deuk diayonan. Sakalian lamun karna miluan oge manehna deuk toh pati sanajan cek paribasana kudu nepi ka ngalaman ngajam panapuga. Teu jadi masalah. Cadu pikeun dirina kudu ngejat ti pakalangan. Hiji sifat anu geus ka ngancik ti bubudak anu tara daek eleh kudu jadi lawan. Tapi ngelehan pikeun kasalamatan nulian mah lain hati kecing. Kitu lelewana jawara sajati. Orok kaya hati Andi terus nyolok ka Ki Janda anu keur sasampoyongan balik tak-takna gudawang sarta bor-boran ku getih. Kabireungeuh Ki Janda lempang muru jalan anu tadi kaliwatan. Memang kitu panitah Andi. Lantaran lamun ditagenan dinya mah tetep we matak hariwang ku kituna sanggeus nyebet bedog Dalimin jeung si Dorji deui ari bedog Bahwi Kapa mah luput teu kasabet ku haur koneng lantaran kacida lingasna corelat bae Andi ngejat nyusul Ki Janda anu geus rada anggang oge di tempat galungan. Halusna teh Bahwi Kapa teu terus ngudag lantaran kumanehna oge geus kaijir yen lawanna teh moal gampang beunang diragrageun nilik kana wawasena anu sakitu hebatna. Ongko deui manehna teh kapan aya maksudna nu mandiri nyaeta ngajoraga si Capar
sedengkeun ngayakeun balitungan jeung Gumilar anu geus nganyerikeun ka pabarja anu kasebutna muridna keneh oge bapana Dalimin nu jadi murid kanyaahna. Numatak pantes dek ngabelaan teh ongkos hanya nama bawi kapat teh karerap ku caritana nu jadi muridna nuker waktu ngadoni kamanehanana. Pamiasa mun ani mah sanggeus nyusulan ki jansa anu keur sasampoyongan areureun heula beungkeut tatuna ki jansa sarta ngabersihan getih tina bajuna leos bae arindit nu maksudna rek langsung ka tambak baya. Sedengkeun bawi ka pabring bae neruskeun deui lalampahanna maksudna dek terus ka Cicapar bari lempang teh bawi ka apa teu leum-leum ngabrehkeun pamujina cacakan budak ngora eneh budak ngora keneh wawasena geus sakitu hebatna lantaran supaya teu nguriling dina lumakuna teh make jalan terobosan anu kabelah wetan. Tempo-tempo kudu ngaliwatan galengan sawah atau malibir ka sisi kebon nu akhirna anjog ka jalan rondaan anu ngabulungbung berasna ka desa Sukamana. Tidinya mah terus ngetan deui ngambah lembur soho teu kungsi labras ka jalan anu kasadahuri geus kitu we dasar kudu papanggih di dinya. Ali rongheap teh ti Lebak Wijana kadua Ganjar anu tes ngajajab pamajid nangka pait lantaran poe eta pamajid teh dek ka kota nyaeta rek maluruh murusan sakumaha pemerintah Hakim Musani ti kanggan oge karena mah geus awas saha-saha pok bae ngaharewas kabeh we ka apa cenah eta nu duaan teh anak kukutna minantu Gumilar keun cenah minantu nama rek disangharepan ku manehna sorangan ngan eta cenah saurang leuwih kudu disingharepan ku bawi ka apa lantaran wawasana disebutkeun sabanding jeung Andi we caritaan kitu teh bawi ka apa jugjug pedigdig bae nafsuna komo ngadengina pok-pokan karena anu seolah-olah muji kawijana sarta teu loba tatanya deui terus bae manehna ngajeureng ka tengah jalan ngahalangan anu rek ngaliwat sedengkeun karena muliwet kanu bala rada eraeun ari kudu padele beungeutnya jeung Wijana cacakan lamun teu kahudang leuwih mah nafsuna ka Ganjar manehna dek terus bae ngadedempes lantaran ku ngarasa era teh tapi aliras ku nyeri hatena anu boga rasa disebut bebendena ku Ganjar amarana teh ngadadak ngubulak leuwih Baleto pernah Ganjar teh dihajar ku manehna di Wanaraja ngan kurang puas lantaran loba nu misah. Iyo anak nu ngaran si Gumilar teh. Bawi ka apa jugjug marongos. Sumuhun lagi bade aya naon kitu. Wijana nembalan bari kaget. Asana teh teu gugur teu angin ieu aki-aki teh. Jauh-jauh hohoak peporongos bali sarta pok-pokana meni sugana kerar. Naon sia sebut naon maneh kunyuk. Aing mah teu kablek ijo nu kieu dodongesna sia. Wikapaka bawi kapaka laka beuki garang celina anu leuwing teh geus mimiti utak-utakan. Naon cenah ieu teh bakuna. Asana teh teu pupugu hohoak peporongos wae. Wah nu kurang sasatrip ya cek Wijana bari taki-taki pugu we mireng beungeutna oge geus matak sawan panonna semu-semu nongtot dipake molotot di siga anu dek ngagejlok tina kokong kolakna sia pugu anu edan kurang saedan mah papa sia ku aing juara sia oge ku aing ieu dek di asah sia diwajak duanana ku aing. Cek bawi kapal bari semprot bae narajang kedua nana mun jurus
pereup na ngatius ngajejo kana beungeut Wijana dampak sukuna mangaheap. Dek ngajejek ka Ganjar, mundur Jar. Keun urang sangharepanku Kang Jana rorongkong hirup teh yun. Cek Wijana marentah ka Ganjar bari lap manehna dina gerakan menyet ngemis sabot jurus jeung jolongna togrek ngahancah hulu angen. Hai, teu gampang deuleu sia. Hayang ngaragap badan aing mah teu gampang. Cek Bahwi Kapa bari luncat ka gigireun Wijana sedengkeun leungeun katuhuna ngaheap. Kahandap pikeun ngapabuk pigelang leungeun Wijana. Dorji, jagakeun kadinya tah nu saurang deui. Keun ieu mah ajengan kula. Urang tamu ku aing. Cek Bahwi Kapa ngakerok ka muridna. Kilak kakatuhu bari nyebelutkeun jurus katilu ciga lontang. Nu diwangun aku ngadius pereup na kenca. Disusul ku pereup katuhuna anu minangka cadangan di mana lamun tu kenca poos. Aki-aki 7 mulut ya. Cek Wijana bari ngalalapkeun badanna dina jurus sareng nyusup. Corelat kagigireun Bahwi Kapa bari nyemarkeun ramo-ramona dina gerakan saadi noktrong. Tapi Bahwi Kapa likat ngagiwarkeun badanna ngabarengan leungeun katuhuna nu rek dipake ngahancap gelang lawan. Sedengkeun pereup kencana geus ngabelesur rek ngahancap puguh ceuli. Horokaya Wijana teh eleh kesit ngagentak corelat ka kencaeun Bahwi Kapa bari nyabarkeun deui ramu-ramu kencana. Sakali ieu mah hasil oge gerakan saali noktrok teh ngaketuk kana iga burung tapi lain deui kagetna. Wijana teh lantaran tulang-tulang igana lawan teh kacida tegasna anu balukana pikeun Bahwi Kapa. Oge teh sabaraha karasana. Da buktina manehna kalakal ngagilakeun badanna ka kenca bari langsung ngaheumbatkeun panepungna sarta temis deui kecerek ngahancap punggung. Aduh. Wijana ngakerung bari badanna langsung ngedupruk. Ipunak reuy anak si kumilar mah we. Tarima dulu. Yuh tajongan pamungkas cek Bahwi Kapa bari ngaheapkeun dampak sukuna. Ajamana rek dipake najong ka kemplong Wijana anu halita keur nyuu piraku teu matak tobros atawa tulang-tulang igana parotong. Tapi Wijana lain oge geus kakoncara siluyung kawung. Atuh ari kudu jol-jol serah bongkok. Ngarasa dirina keur diancam ku panajong tanpa ngalobakeun pamolang gentak naik kulimpakeun badanna saterus ngawangun gerakan maunang karak. Puguh we ari lol dampak sukuna nyampeuk teu antapara deui. Karawak bae ditewak sarta langsung ditetogeun. Bahwi Kapa luas bari badanna nalonjong ka tukang anu saterusna mah geblak lainang karak bengkang. Sedengkeun Wijana ngagentak kudang. Mana tajongan pamungkas teh cong corangan Wijana ayeuna anu nyengseurikeun. Aduh, montong wakangeuna seui sia Wijana. Cek Bahwi Kapa sanggeusna hudang teu tarangke deui. Seblut narajang deui ngadiuskeun jurusna Wijana ngakerok bari likat ngawangun gerakan Dewa Samadi. Des pigelang Bahwi Kapa teh dikunting. Tapi lain deui Wijana kagetna. Lantaran umurahna mah leungeun lawan anu digunting teh sok gentak dikejetkeun. Ku kituna manehna bisa nyusul tepes ke tetunggelan kemar. Tapi ari Bahwi Kapa mah sakitu pigelangna digunting teh tetep we jeceng. Pamirsa sadaya, Ganjar anu harita keur dikarpuk ku Dorji Katut Dalimin. Sanya nama manehna mah bisa nunggulan nu jadi lawan-lawana, tapi waktu karena geus mimiti turun milu ngarepuk teu hulu manehna kateter oge. Jar, mundur Jar. Kuat bejaan abah kalembur ke manusia-manusia kieu patut mah. Ku Kang Jana disangarupana bulu. Wijana ngukurok nita Ganjar supaya kalembur ngabejaan gumilar. Gilak manehna nyerongkeun badanna lantaran Bahwi Kapa geus narajang deui ku tenggelan anu matak bahaya. Sedengkeun Ganjar anu sok sanajan rada berat teu ninggalkeun Wijana teh, tapi wanehna teu wani baha kana parentahna Wijana.
teu talangke deui rikat manehna malikeun badana sarta peuleunjang bae lumpat balik ka Cicapar anu pernahna teu pati jauh ti tempatna. Maksudnya dek laporan ka Gumilar. Puguh Gumilar anu memang dia tadi oge siga nu terus rasa dumeh Wijana jeung Ganjar anu tas ngajajabkeun pamajit teh can aya mulang. Lain deui ruasna ngadenge carita ti Ganjar. Sok sanajan ti mimiti oge manehna teu boga kareteg hayang nyusulan Wijana. Ku kitulah kalawan teu boga ditatanya saat bae Gumilar lompat ke arah anu disebutin ku Ganjar. Sedengkeun Ganjar jeung Jaja anu harita dek milu mah kumanehna dicarang caricing we cenah. Ganjar jeung Jaja mah ulah kabeh ninggalkeun lemur. Bisi kumaonam cek Gumilar bari ngeblesat ngajorelat muruwi ka Wijana anu harita keur diraponan ku bawi ka apa katut anak buahna. Dina waktu anu singket oge Gumilar geus anjog ka tempat padulungna Wijana. Bener be harita Wijana anu keur diraponan malah sareretan Gumilar mireungeuh karena aya di dinya. Dah deem lain jawara kasebutna ari main rempuk gitu mah. Lawanan kula yeuh. Gumilar cek Gumilar bari ngajorelat nyampe ke arah bawi ka apa anu harita dek ngabongohan Wijana. Hiu des dengan bawi ka apa anu dek nimpung sira Wijana teh diketing. Puguh teu marapna ka bawi ka apa mah. Lain deui kagetna mireungeuh lawan anu sasatna memang rek dijorag kari-kari ayeuna geus nyampuk di hareupeun. Harita oge bawi ka apa leungit ka kagetna kepretan dampa leungeun Gumilar geus ngerabat manten kana pipina. Mangga-mangga teu sabongrong puguh geus dieusi ajian samu gunting atuh. Puguh we bawi ka apa teh kontan ngagerung sarta pipina karasa panas sarta peurih. Tapi nyaeta moal sepati-pati manehna jauh-jauh rek ngajorag musuh lamun ipis pangartina. Ku kituna sanggeus leungit mah sabelut bae narajang sakitu geus mineng kebeunangan lain kapok tapi kalah kabeuki gawok. Mana pantes dina narajang teh deui bawi kapok kalah kabeuki garang ongko kasulung ku rasa penasaran deui. Hayang nyelekeun Gumilar anu ayeuna geus kabuktian sakitu tangguhna. Montong wa kagede hati sia Gumilar. Ajeun aing kajenting lepur pecah dada aing tibatan kudu kabur ku pantar sia. Ya, bagi kapak ku kubukna mah teu euleum-euleum. Sedengkeun jurusna terus nyuruntul dek ngaremukeun cukang irung. Kaci da salahna teh kan alika. Wi kapak cek Gumilar bari ngalalapkeun badana dina gerakan monyet kemil. Jorelat kagigireun bawi ka apa bari nggunakeun gerakan cakar monyet. Ngejambret kana beuteung. Aduh, ngadon siga kunyuk sia. Bawi ka apa najan beuteungna sajewa. Kentak anjat ngagilak katu bari ngaumbatkeun panimpungna rek mampeg sira Gumilar. Tapi Gumilar ngakentak ngajorelat. Balik deui ka asa tadi. Jeleng meuneu loncat ngaliwatan ka gigirna. Bawi ka apa bari ngarawealkeun leungeun kenca kana daun celina dina gerakan monyet naruk mangsana. Aduh, sugana bener siapa kunyuk bawi ka apa anu geus kaitung jaduk jago kawat nepi ka deuk ngahing-hing jebleh atuh lantaran pusing ku gerakan pamonyet lawana. Sedengkeun ari manehna teu bisa malas sekali-kali acan. Di sajan pihak Wijana saleupasna ti bawi ka apa teh terus dikarepuk ku Dalimin jeung si Dorji. Tapi ngaran-ngaran anak jawara peribahasa teng manuk teng anak meraku kunjungan tetela dina tandang nama kalangan teh. Lain deui hebatna si Dorji katut Dalimin sakitu kacida cocona dina ngayakeun panarajang. Duanana kalakah pada ripuh. Tapi ari kawane mah teu eureun teu kireum-kireum sarta dina ngurubutkeun teh tempo-tempo kacida matak ngariweuheunana. Ku kituna
Wijana kapaksa nggunakeun jurus pesot lantaran hayang gerak rengse patlakna puguh we boh si Dorji boda limin lain deui kocehak dengekna lantaran kulit-kulit leungeunna nepi ka nyenglen kolotok teu beda jeung nu dibanjur ku cai nganggola. Keur kitu bahwi Kalpa ngadenge nu ting kocehak malah cenah pokna ge paguru tulungan bari ting derek-deg lelumpatan kalebak teu nolih ka bahwi Kalpa nu harita masih padunglung kene kumilar atuh lila mah teu burung ngarasa pusing lantaran nu jadi lawan teh tetela bandanga lain dikieuna ku kituna waktu bahwi Kalpa nyebrutkeun deui peureup takali ieu mah bari ngagilak teh des bae dihancak ku jurus potong tunggal dina ulin alit cedak saterusna peureup kumilar ngahanca careham tobat waduh bahwi Kalpa kocak dengek nepi ka leslesan leungeunna asa potong sarta careham asa bengok blak bae manehna nang kalak pengkang tapi ngagentak ngagurinya hudang cugan teh dek terus narajang deui nah dadag teh manehna lumpat ka lebak nurutkeun murid-muridna nu geus ti heula marang pret asaku teu paruguh manusia teh kerendas hate gumilar bari panonna terus neuteub kanu keureting arabret lalumpatan geus kitu heug ngareret ka Wijana setengah nu direret nyerenge tandaning pinuhu kasugemaan gumilar maleseri bari terus surat teret nempoan karna tapi tetela nu ditempoan mah teu katingali kalangkang-kalangkangna acan geus kitu mah pok bae ngajakan balik ka Wijana bisi nu di imah arep-arepeun. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.